di kantun bra Werkodara Werkodara hebat luar biasa gerak tungkul karena jukut gerak tangah kasarapan gerak aku poe ieu bakal jadi poe pamungkas pelebah dia akang ulah dek di babawa ngaganggu asuhan Kakang Semar Cilaka nah salira jika anu teu uninga wae kana adat-adatan Kakang Semar di mana Kakang Semar benu amek hanyak mancal ka sawarga kerek sabeula ieu sawarga hancur ku Kakang Semar urang papinter-pinter jeung kaulah yang nyaho si Semar mah make kekuatan katimulan kagagahan kasaktian kaula mah deuk make kacerdasan otak yang nyaho urang puter lidah we jeung kaula bejakeun ka Semar urang papinter-pinter urang paluhur-luhur nyangahkeun ngan ulah dibabantun kaula mah sok ingis ku benuna Kakang Semar nyangahkeun si kantun lingih ya kaula Bang Jaya Kamurkan dewa naon sia kaula dewa panggagahna Werkodara Werkodara saja ngaran kaula Bang Jaya Kamurkan gerak tungkul kana jukut gerak tangah kasarapan gerak samat inung nganung bapa nu ngayuga inget-inget jampe modal dina waktu ayeuna wong edan binatang naon maksud ieu moal aya nu bisa nyangkalak modalan awak anjeun lintang ti kaula hutang pati bayar pati utang wirang anjeun bakal sarua jeung bapa sia nasibna digebruskeun kana kawasan dina di muka wong edan binatang majua sobat demam sewuh pagulingan
teu salah tina dugaan kaula ti mimiti lawang pantok sela petangkep hancur patamanan ruksak yakin ieu teh ku Bima loba tempat anu ruksak parabot anu hancur ieu yakin ku Kakang Bima kalayan urut jogol oko begelan pati ngan kaulah kaget ieu dewa anyar katempona asa kakara panggih asa karan nempo dewa naon ieu batara naon ieu anu keur galungan jeung Kakang Bima Kakang Semar ieu nun sugan apa dewa naon ieu duka kurang ragot silih banting pinantingan seret sumeredan Kakang Bima kaula geusan ngabantos pati bayar pati utang wirang Bima. Kenapa? Geras samat inu nganung bapa nu ngayoga ketika jampe paeh. Kenapa? Anjeun bakal mati katibanan dampal leungeun kaula anu geus kaancikan katimulan kagagahan kasaktian jeung kamandraguna. Ajian naon? Dur pawilis. Anjeun alamat mati wer kodara. Coba. Wer kodara we. Pinastiker sayang tuman para Bima pasing pati tumakaning perlaya tutung sakut modar dado memerpang rambulan para dewata tempo para dewata waduh hebat gerasa yogikeun kaula duit emas picis kumarin cing inten jeung berlian gerasa yogikeun 7 widadari Supraba Drasmala 7 wilujeng sajabana anu geulis geramaranian heula dangdanan heula aing deuk bulan madu Kakang Bima gugah salira aduh nepi kareng hek ieu tutung molopok nu taya papadana Kang Kakang Semar yapkan dieu Kang amoy dado memerpang rambulan aduh ayana ngemuy salira mah teu tiasa diwagelun dugikeun ka tutung sakujur awak parantos teu aya nyawaan masing pati tumakaning perlaya teung teuingeun dewa talagus tayang kawan makhluk mah teu kumawasa ukur miboga kahaya gan emut gan ya abdi gan geus maot cepot hulu gan ninung ku peditna agak diuk sia
tutung gitu agan tutung luar biasa ya dewa naon ieu kurang ajar Kakang Semar kumaha nu moal aya nu bisa bebela kanu jadi dulur tegasna Kakang Bima Lintang ti kaula adina utang pati bayar pati utang wirang bayar wirang coba-coba kaula bakal ngaladenan ulah bahan saja jar nasibna jeung rakana dulu hulu awatos kieu euy kudu dikurebkeun ieu mah kudu nyawa beko deuleu ngubur Bima mah kudu salapangeun mengbal mah deuleu elah tibatan kabawa makalaka ngosor dulu bau hangit kieu aduh antepkeun euy udah di air kaula Bang Jaya Kamurkan. Oh gitu. Anu geus ngarogah lanceuk kaula. Memang bener siwer kodara. Anjeun saha? Kaula Janaka atawa Arjuna. Oh, muridna Residrona teh. Memang bener. Coba. Bisi anjeun deuk bebela kanu jadi lanceuk. Coba. Urang pada adu telu ampar teh jeung kaula. Aku deuk ladeni. Celaka! Ternyata luar biasa kekuatan. Arjuna! Hebat anjing jurus teh Janaka. Coba maju. Aisyah. Anaonan Aisyah. Bela. Nah, abong nu gelo sia teh. Dek bebela sia teh. Sanes kurang. Alah, daya reman blong remna. Anjir dengar cadas leuy kakara lu. Biasa ge berhasil urang duaan dengar teh da wala. Alah dengar cadas. Teas. Luar biasa asa dengar naon leuy. Persis sarua. Aisyah rasana asa dengar naon? Asa dengar tai ucing. Anjir. Pak, Bapak, naon jang? Deas awakna ge Bapak. Helu palingan Gusti Bima keok. Helu. Cilaka ieu budak jang moal kuat deuleu lain jelema samanea deuleu jang mundur wartoskeun ka Gusti Arjuna. Wah, bedegong geus dicarek. Gad, tong maksakeun milih cilaka. Heuh. Rasakeun aja Janaka. Punapa? Dur pawilis. Coba geura tibankeun kana awak kaula.
samat inung nganubah panungnya juga modal awak mana coba-coba aing teh sieun paeh jahat dek sajajar jeung lanceuk kau lagi kagok berontok kapalan belan jorok kabe rubuhnya guys rubuh wayak mah nyawan dek naon sia dek nengar ngaburu kapanggih maneh lungkang kolongkong gitu coba-coba saha deui gelis Supraba Tunjung Wiru Dasmala hayu urang bulan madu jeung kaula urang nikah aduayana amuy agan manawi teh moal ponok Yuswa salira ari abdi kenah nuturkeun saha agahan gan ya abdi gan kemudian dicarek di salira agan kumaha abdi setorna ka tuang neraka Gusti cepot dawala gareng kumaha dina waktu ayu urang balik ujang ayahana eta teh maot Pak maot dulu Gusti paingan kita di cahayaan agan utupilah galak si anjing teh dunungan aing meot Pak ayo balik Pak Gusti Gusti Bima maut kumaha jang hayu urang gotong urang pangku usararea urang balik ke alam dunya kamar capada jahang Pak atuh nyiksa maneh komo ngagotong Gusti Bima mah sakitu abotna Pak gotong da utar eta Pak keun bae antep Pak lah keur naon mamawa mayit da geus eueuh guna jeung mangpaatkeun antepkeun cenah dikubur ku dewa di dieu lalodakeun mah ngan kesa katanyaan kumaha kudunungan Ageng ku Prabu Yudhistira keun bae kitu bejakeun ka bawa palid kitu atawa ku culik kitu ka bawa cah leuh Pak cing Pak salira teh salira teh pan dewa keneh bapak teh urang dieu buktoskeun nah sia ka mana karep ngomong deh sok teu pakainya buktikeun bapak teh pan Semar sempengangkeun-ngangkeun mar menyamarakan datna alam nyaksikeun hade gorengna alam geus waktosna jam 4 teh Pak dikeun oeng-oengan sok Pak bijikeun oheng-ohengan teh Pak lah geus subuh ongko bapak teh geus kolot ongko tuh Pak ojek geus balawiri Pak di ka pasar bener itu jam 4 biraku Pak lain cu dek nyiduh aing mah ngangap-lolong ka aing sia teh koplok biji gelona teh baku geus ngomong sorangan teh beubi eueuh jelema euy heubeul tetepung jeung aing ratusan tahun teh aing apa ya urut dampaleungeun sia lamun sia
aya kawani jeung aing hayang nyaho ai budak wani ulah kaasuhan aing goblok kolot jeung kolot hayang nyaho astagfirullahaladzim naon sia teh jurig naon maneh sok eling tar lain kasurupan sia teh lain ai sia naon ngapasurupan ka cager bapak teh kasurupan teu henteu atuh maneh teh ngomong sorangan anjing teh jiga nu gelo suka teh kasurupan sia teh ngomong anjing itu sia teh neke ka aing ari era teh ceng atuh pakainya eta ari abdi ngaliwat ka Cikalong teh budak leutik teh bentik teh tuh abdi kalempeng kana irung abdi teh tuh cenah anak Semar nya cenah ka anak jago cenah teh Semar teh bapana teh cenah bucitreuk teh lain eusi sangu lain eusi lontong cenah teh eta teh eusina teh batu cenah keusik cenah kitu beda jeung itu nu ikat cenah itu mah rada buncanu saeutik jerona teh baso Malang leuheung baso Malang mah teh apa sing nuhun da wala sawangsuna Raka Prabu kumaha di bae teh jeung aing he nyaho ngan ulah dibeja-beja rahasia wayahna sia peureum peureum da wala siap rakatak peureum sia lamun maletet bitu sia panon teh hulu siapa abdi mah Pak nangkuban rukutuk naon eta jeung rukutuk geus da wala ruk rekeuteupan jadi teh abi rukutuk sare wayana peureum naon anjing aing kerek datang teh nyaho naon jadi ka hees aing cantun udek naon aing hees peureumkeun panon nah lamun teu peureum sia bitu panon teh jeung teh hubungan teh aing deuk pindah rupa esok amaluna amalukum sok balik atuh ka itu ulah nempo ulah dibeja-beja aing deuk robah hujud balik ka dieu Pak lah aing balik ka warung we awas cepot ulah balik ka itu saeutik ulah meletet balik ka dieu Pak ya na bau tai itu Boa deket cubluk meureun aing beureum teh. Awas cepot ulah. Ulah hebat ulah meletet sia ulah beunta. Bisi sawah. Pak bau tai belah deui. Wayahna bogan sia kajedog dinya. Hakan anjing. Aing geus 3 minggu teh ngisang-ngisang. Aduh anjing. Teu kebeneran da wala tukuran sia empek we di dinya. Dinya teh bau tai henteu di dieu mah. Ngan saeutik bau kelek. Ka aing sia menyebut bau kelek teh. Leung bau kelek mah bau tai belah ieu. Saha nu modal di dieu na gelengan ye. Boa dewa kabayan meureun. Dewa jorok ieu. Tadi mah nempo loba toilet teh piraku deui. Di mana wae modalna dewa teh. Antep. Lamot tai aing anjing. Kela Pak, kela.
Kenapa abdi penasaran kenapa bit heula Pak bit. Sok. Teu mungkin ku si Arjuna busiat mah. Naon aya sok bau tai pabelah dieu duka cub. Duka naon? Pak, naon? Paingan, Pak. Si anjing. Paingan bau tai sia teh. Aduh. Paingan. Pemilikan tinggi aing. Dina di jeung utar ya bobot. Euy, teu bau tai di dinya henteu ena mah eueuh. Nah, pinah ka dieu bau tai teh. Cilaka. Boa ka dieu meureun pinah cublukna bisa jadi hakan. Beureum, sia ulah nempo ka dewek aing deh beureum. Dek menekung aing kanu kagungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mainnya gaib sumping bau tainya. Jeung bau tai garing. Nah, sia teh kalakuan teh. Be adil kebagian tai aing kabeh. Wala naon? Hayang dodol euy. Dibawakeun dodol ka aing. Lajeng Semar Pudapawana ngagibegeun saliran leungit diresiati ical warna senyata jangelek janten suwiji satria cahaya niramurug mubiar kadia masinangling murug mubiar kadia dewa lumung surti kahyangan sekar minuang nur cahaya sekar minuang cahaya ya kan dia masih nangling udang dawala Gusti Pak Babeh Pak Ayah udang Bapak kemana? Pak Bapak leungit euy bau taina mah anger. Wah. Naon cenah dijerowokan? Bapak leungit eueuh. Kan bae tong diantep.
Bapak kitu patut mah kana naon bapak kitu patut jeung sangsara jeung goreng patut juga pengiri gitu. Antep. Sama nih. Dengan saha, aing mah teu dengan saha. Mana saha? Ngaran kaula teh Bang Bima Lodra. Ngaran dunungan aing sepotong dipake anjing. Sepotong. Wani-wani sedek nyin fitnas ya. Sok, pilih. Mending ditinyu ka aing. Tawa ngahakan podol aing. Gue mah jelek make kukumul anjing. Kade solo hareup teh misi culik heueuh deh anjing teh. Aing mah lain naon ku culik teh kita diculik terus disunatan aing mah sieun disunatan. Ya, sia teh sieun disunatan da moal nyeri loba duit sunatan mah. Aing maneh sieun ku naon? Aing mah sieun ku podol maneh euy. Sieun teh. Dengan saha da wala sumohon pun bapak gitu teu aya kula weuy ari salira teh saha kaula ngaran Bang Bima Lodra naon hartosna Lodra teh amak amarah sugan roda amat lain roda tapi Lodra. Oh sumohon ke teu ningali pun bapak name ai bapak mana naon cirina ai cirina pun bapak mah bau hangseur ke sarungna nya kitu senajan kasep kumaha rupana ganti ge anger melenghir gitu seselengsengan bau ompol sumohon bau ompol lamun si gareng bau tai anjing sia bau kelek anjing mun si itu tuh si dawala bau sungut anjing teh cing amuan kaula sarung kaula punten atuh kula sok beak we naon sarungna bau ompol alah babeh kita nyangakeun semabak tos babeh diterima da wala dari dieu onyoyna bapak teh alah keleuwihan bapak kita teh da bapak mah asina urang dieu urang sawarga uluh nyawe bapak semaka pihatur geuning bapak abdi teh sangyang bau hangseur nah sia teh eta we sarungna di rupa hade bapak teh kasep naon dedeg sampai rupa hade nganyuk teu patut rupa teh menta patut teu nganyuk tah eta tarunya nganyuk abdi mah pokona sia doraka ye layona Gusti Arjuna dilengkahan ku sia tadi belegug sia teh bae mah nyahoeun sia da aing nyaho kege sakedeng deui hirup deui bijakeun ku aing sia tempokeun aslinya bapa anu bakal nying hareupan eta si Bang Jaya Kamurka ya siapa abdi kirang tanagi mas sama teh abdi 3 kali Pak nyamatna Pak Haji Rosad gitu. Pilih kira-kira lagi mah Pak. Oyane tuang heula cing ageung. Karunya aing Gusti Arjuna panggul ka aing. Da moal kaambeun bener geus maot. Jaya Kamurka coba
utang wirang bayar wirang. Kamu. Bang Bima Rodra. Muasa nu bisa melaan para Panawa lintang ti kaula. Naonana Panawa anjeun kaula rakyatna Panawa. Patisan. Manuk ageng manuk alit tanging Allah neukah Patnis mojang deui Munepat turai hati Munepat tepi Abdi nangis Sanes nesek Jakarta mo Aratos nata
prayogi dengan sanes baik kutu sangko wakosna marantong tunggi Laksana paling tangan babalian panggarusna dan hada di kantung ngaran kasayaan moal musna Saluyu jeung pribadina wiagama anu nyareun Curug aku kita lagi di Bandung gamelan ceria nada aku nganyap para luon dunungan nada jembar hampuran Bang Bimalodra coba anyen lamun dek bebela kapan awak gerak coba tegerahkeun rasa tanggung jawab awak maneh coba orang perang giri gamana perang toya gamana perang sabda saling gunung toya gamana perang saling segara nempar jiwa koper mana anak menak tunggal anak menak anak cacah tunggal anak cacah tekolo dia coba ayo coba Bimalodra kuat mah nyata kuat awak maneh udah
ampun Kakang Semur, ampun. Apa geuning sia ka aing? Atuh waduh itu ngamotil kitu mah iwati bobogan Kakang Semur. Nah, atuh sia. Haling. Pina-pina teuing, haling. Jauh keneh? Jauh. Bener jauh keneh? Atuh. Kira-kira aya sabaraha kilo deui? 2 kilo. 2 kilo atau jauh keneh? Jauh. Masih jauh? Jauh. Kira-kira sabaraha meter deui? 30 aya 30. Nah, 30 meter? Ya. Ah. Jauh keneh? Jauh. Ah, si mah nipu ge geus deket gini. Bareng oli ku aing. Oli rem. Bina-bina teuing sia. Haling. Awas tarik. Haling. Jauh keneh? Jauh. Bubuh da aing di nu gelo. Habak ditarik. Anjir mitoha geuningan. Atuh cepot minantu bapa. Aduh. Bika kitu aya gablek mitoha goblok. Tulung minantu teuing mitoha goblok. Nah, atuh sia teh lain kulo boga mitoha kitu teh heuh nya teh. Teu boga gergantina deui. Udang sia. Atuh. Ampun Kakang Semur moal sekali-kali deui kaula sumpah. Sabta kulina jalma. Sabta itu 7. Kulina sumpah. Jalma manusia 7. Turunan kaula moal deui. Sia mangkukna ge di pangalengan gitu sia teh. Sabta kulina jalma 7 paturunan ayeuna geus ngaganggu deui di sieupan sia teh. Bayahna sia. Euy, da bongana tarik teuing anjeunna mika cinta kana urusan dunya teh tungtungna teh linglung sia ka pahung. Poek deuleu sia teu bisa nenyo. Doraka. Aduh, ampun hayo. Cager kedudungan aing sia. Aing dek kasih otik pati. Teu kedah kaula datang nyampeurkeun ka saya ka dieu pati-pati. Semah kaula aya dina dampal salira Kakang. Dah. Teh sudi abrik-abrikan teh suka aprak-aprakan mumur abruk-abrukan kaula kudu narima semah di anjeun otipati. Heuh. Ampun, hapunten kaula teh hilap. Tidak ada ampun maaf bagimu. Pergi kau ke gunung. Nyangakeun bade disiksik dikunyit-kunyit, dicacak diwalang-walang, bade dibeureum bade dihide. Bener sia teh geus ngagebruskeun Bapak dunungan kaula Prabu Dewanata, naon Pandu Dewanata. Bener. Teu pisan-pisan. Nah atuh ngariweuhkeun anjeun teh. Naon atuh maksud jeung sia teh? Piraku Kakang teh tingali aya hak naon kaula nyiksa jeung ngaganyar ka manusia. Bet pangeran oge Gusti Nu Maha Suci teu ngaganyar jeung teu nyiksa ka manusia. Angin laku lampahna anu ngaganyar jeung anu nyiksa. Jeung lain nyiksa tapi tersiksa, antara tersiksa jeung terpuji. Surga teh tempat terpuji, aya neraka teh tempat tersiksa, terhina. Numawi di alam kubur aya 2 tempat, si jin jeung si liin, derajat anu hanap jeung derajat anu luhur. Derajat anu hina jeung derajat anu terpuji. Kumaha amal-amalan eta mah.
pansaira perantos paos innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti mantena widi ka mantena dirawatan ku mantena ti maot ka itu mah moal aya nu apal kumaha jeung kajadianana naon ti maot ka itu mah moal aya nu nyaho saha-saha oge. Nah atuh sanyeun sanewara model kitu kaula teh sono ka panawa pirahku kaula ngonang ka panawa ungkul kumaha atuh hatena pihak Kurawa meureun kaula teh dengdek topi jadi teh mancing sangkan panawa datang ka dieu sakedeung deui panawa bakal ka dieu lila deui atuh teh pakaburu adan mangkat deui laguan datang Prabu Yudhistira aleuh keburu adan kita geus 4:30 ya Bapak kayak geus adan atau sutu prawang si kota kapek wae dekat dari oge mangga nyangakeun Kakang Semar nyungkeun diselametkeun Orsa maksudna eta ulah mudah-mudahan atuh barokahna cing nyerep nyurup ngurung ngabaju miraga sukma kanu kagungan maksa di sakulawargi khusus kanggo murang kali sepitan ageng barokahna panjang yuswana disalametkeun oge salamet lahirna batina di dunya dugi ka akhirat amin ulah sakali merdeka tetap merdeka sakali salamet tetap salamet senebaran sari-sari tutup lawang si kota tutug laku tuntas lampah nyakseni wayang sawengi nusai awan kasaksi mungguhing perlampah wayang salawasna kumadalang tancep kayona mangsana urang mu bisa menjar kumaha sakitu garapan Kiai Haji Deden Kosasi Sunaria putra Giri Harja II hatur nuhun wilujeng kantun cak permios.